Faya
kami mamarin tutunggangan di daratan jeung di lautan. Nya kitu deui kami geus mamarin rezeki ka maranehna tina rupa-rupa kadaharan anu harade. Jeung kami geus munculkeun maranehna kawayang pohara tunggulna batat makhluk-makhluk liana anu kami dijugakeun. Ma'asyiral ikhwan rahimakumullah. Salah sabelas ulama ngajurkeun ka urang sadaya nyaeta syukuran kana 4 perkara. Kahiji, Allah Subhanahu wa taala tos nyiptakeun rupa-rupa makhluk ari pangsae-saena makhluk nyaeta manusia. Kadua, Allah tos ngamuliakeun derajat kaum lalaki leuwih mulia, leuwih luhur tibatan kaum istri. Katilu, Allah parantos nurunkeun agama numpang mulia-muliaan agama nyaeta agama Islam. Kaopat, Allah tos ngamuliakeun ka umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam leuwih mulia ibadah umat-umat anu sejenna. Ma'asyiral ikhwan rahimakumullah. Urang kedah seueur syukuran ka Allah, kedah neusin ku Allah boh dina waktu keur sepi atanapi dina waktu keur seueuran. Nanging kadang-kadang jalmi sok ngagaduhan rasa isin teh ku jalmi deui. Contona di mana hiji jalmi bade ngalaksanakeun kajahatan, bade ngalaksanakeun kamaksiatan, bade ngalaksanakeun pada melarat anu mata kunyibagan dosa, sok nyingkir heula ti lempurna supaya ulah kanyahoan. Pokna teh era babaturan jeung kubaraya, tapi dirina teu era ku Gusti Allah. Saolah-olah Allah teu ningalikeun. Sakumaha pidawuhna a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Yastaghfuna minan nasi wa la yastaghfuna minallahi wa huwa ma'ahum id yubayyituna ma la yarda minal qaul wa kana Allahu bima ta'maluna muhita. Artosna maranehna kuring numput di manusia jeung teu aya era ku Allah. Padahal Allah bareng jeung maranehna. Basa maranehna ngatur-ngatur siasat dipeuting nyumputkeun tina omonganana anu henteu dipikari Allah ku anjeunna sareng Allah ngaliputan terang kana naon bae perkara anu dilampah ku maranehna. Hadirin rahimakumullah. Untung Allah ngagaduhan sifat Rahman sareng Rahim, sifat luas asih ka makhlukna, ka hambana. Sok sanajan urang bedegong ka anjeunna, taledor kana parentahna, loba doraka, poho ka mantenna, sok sanaos kitu tetep Allah mukakeun pintu taubat ka urang sadayana. Sakumaha pidawuhna, qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Artosna hamba-hamba kami anu loba dosa ulah putus harapan tina rahmat kami. Kumarti itu hayu urang tingkatkeun ibadah ka Allah. Mugi-mugi urang sadayana dipasihan taufik sareng hidayahna. Amin. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Aqulu qouli hadza astaghfirullahaladzim li wa lakum wa lisa'iril muslimina wa muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah ala syakirin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, ilahul awwalin wal akhirin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu khatimul anbiya'i
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbih isma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada walladzi akhrajal mar'a faj'alahu ghutha'an ahwa. Sanuqri'uka fala tansa illa ma syaa Allah. Innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa wa nuyassiruka lil yusra fadzakkir in nafa'atiz dzikra. Sayadzakkaru man yakhsha wa yatajannabuhal ashqal ladzi yaslan naral kubra. Tsumma la yamutu fiha wa la yahya. Qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla. Bal tu'thiruna al-hayatad dunya wal akhiratu khairun wa abqa. Inna hadza lafis suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa. Allahu akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana
Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله